Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Saktatus sholati ari pirang-pirang eureun atawa cicing dina salat eta sitatun aya genep. Baena takbiratil ihromi ari anu kahijina eta tetep antara takbiratul ihrom wa du'ail iftitahi sareng maca doa iftitah wa baina du'ail iftitahi sareng ari anu kaduana eta tetep antara maca doa iftitah wa ta'awudi sareng maca ta'awud wa bainal fatihati sareng ari anu katiluna eta tetep antara maca fatihah wa ta'awudi sareng maca ta'awud wa baina akhiril fatihati sareng ari anu kaopatna eta tetep antara tungtungna maca surat fatihah wa amina sareng maca amin wa baina amina sareng ari anu kalimana eta tetep antara maca amin wa surati sareng maca surat wa baina surati sareng ari anu kagenepna eta tetep antara maca surat war ruku'i sareng ruku. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Arkanun ari arkanu ari pirang-pirang rukun alati anu talzamu anu misti fiha dina itu lati naon atumaninatu tumaninah eta arbaatun aya opat arruku'u ari anu kahijina eta ruku wal i'tidalu sareng ari anu kadua na i'tidal wasujudu sareng ari anu katiluna eta sujud wal julusu sareng ari anu kaopatna eta calik baina sajadataini antara sujud dua watuma ninatu sareng ari ngaran tumaninah eta hiya ari itu tumaninah eta sukunun cicing ba'da harokatin dina sabadana barobah bihaesu yastakiru kalawan sakira-kira tetep naon kullu udwin saban-saban anggahota mahalahu dina tempatna itu kulun biqadri subhanallahi kalawan ukuran maca subhanallah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji asbabus sujudi sahwi ari pirang-pirang sababna sujud sahwi eta arbaatun aya opat. Al awwalu ari anu kahijina eta tarkuba dininggalkeun sapalihna min abadis sholati anu tetep tina pirang-pirang sunat abadna sholat au ba'dil ba'di atawa ninggalkeun sapalihna tina pirang-pirang sunatna abad. Asani ari anu kadua na eta pakluma migawe kana perkara yubtilu anu ngabatalkeun kana salat naon amduhu ngahaja-hajana itu ma wala yubtilu sareng henteu ngabatalkeun kana salat naon sahuhu pohona itu ma ida fa'ala di mana-mana migawe itu jalma hu kana itu ma nasian halna poho. Asalisu ari anu katilu na eta naklu ruknin mindahkeun hiji rukun kaoliyin anu bangsa ucapan itu ruknin illa ghairi mahalihi kana salianti tempatna itu rukun. Arrobi'u ari anu kaopatna eta iko ruknin nibakeun hiji rukun fa'liyin anu bangsa pagawean itu ruknin ma'ah timali ziyadatin sarta kalaku tambahna. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji abadus sholati ari pirang-pirang sunat abadna dina sholat eta sabatun aya 7. At-tasyahudul awwalu ari anu kahijina eta tasyahud awal wa qu'uduhu sareng ari anu kaduana eta calik dina itu tasyahud awal wa sholatu sareng ari anu katilu na eta maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam pihi dina itu tasahud awal. Wassolatu sareng ari anu kaopatna eta maca sholawat alal ali ka keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi tasyahudil akhiri dina tasahud akhir. Wal kunutu sareng ari anu kalimana eta kunut. Wa qiyamuhu sareng ari anu kagenepna eta ngadeg na dina itu kunut. Wassolatu sareng ari anu katujuhna eta maca sholawat. Wassalamu sareng maca salam ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi sareng ka keluargana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu kunut. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji tabtulu batal naon as-sholatu sholat bi arba'a asyarota kalawan 14 khoslatan tina arah-arah perkara bil hadasi ari anu kahijina eta kusabab hadas. Wabiwuku in najasati sareng ari anu kadua na eta kusabab tumibana najis. Ilam tulko lamun henteu dipikeun itu najasah halan dina pada harita min goeri hamlin kalawan henteu dibawa. Wan kisapil aurati sareng ari anu katilu na eta narima kabuka orat. Ilam tustar lamun henteu ditutupan itu orat halan dina pada harita. Wan nutqi sareng ari anu kaopatna eta kusabab nyarita biharpaeni kalawan dua harap. Au biharpin atawa kusaharap mufhimin anu mere paham itu harpin amdan halna ngahaja-haja. Wabil muftiri sareng ari anu kalima na eta kusabab migawe kana anu ngabatalkeun kana puasa amdan halna ngahaja-haja. Wal ukli sareng ari anu kagenepna eta kusabab barang dahar al kasiri anu seueur itu ukli nasian halna poho. Wa salasati harokatin sareng ari anu katujuhna eta 3 kali barobah mutawaliyatin anu tuluy-tuluy itu harokat. Walau sahwan sanajan kabuktosan itu si jalma eta anu poho. Wal wasbati sareng ari anu katujuhna eta luncat al fahisyati anu banget itu wasbah. Wadorbati sareng ari anu kasalapana eta neungel kusabab neungel al mubritoti anu tarik itu dorbi. Waziyadati ruknin sareng ari anu kasapuluhna eta kusabab nambahan rukun fa'liin anu bangsa pagawean itu ruknin amdan halna ngahaja-haja. Wataqodumi sareng ari anu ka-11 eta kusabab miheulaan ala imamihi ka imamna itu si jalma biruknaeni kalawan 2 rukun. Pak liyaeni anu bangsa pagawean duanana. Watakhollupi sareng ari anu ka-12 eta kusabab tingaleun bihima ku itu ruknain bigoeri udrin kalawan henteu aya udur. Waniyati qot'i sholati sareng ari anu ka-12 eta niat megatkeun salat. Wa ta'liqi qot'iha sareng ari anu ka-13 eta nyantelkeun megatkeun itu salat bisaein kana hiji perkara. Wa taraddudi sareng ari anu ka-14 eta mangmang fi qot'iha dina megatkeunana itu salat. Faslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Alladzi ari anu yalzamu anu misti fihi dina itu ladi
naon niatul imamati niat jadi imam eta arbaun aya opat al jum'atu ari anu kahijina eta salat Jumat wal muadatu sareng ari anu kadua na eta salat muadah wal mandurotu sareng ari anu katilu na eta salat anu dinadarkeun jamaatan halna berjamaah wal mutaqaddimatu sareng ari anu kaopat na eta salat anu dijama takdim fil matori sabab hujan. Faslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji surutul kuduati ari pirang-pirang syaratna ngamakmum eta ihda asyaro aya 11 alla ya'lama ari anu kahijina eta ulah apal itu si jalma butlana sholati imamihi kana batal sholat imamna itu si jalma bihadasin ku sabab hadas au goerihi atawa ku salianti itu hadas wa alla ya'taqida sareng ari anu kadua na eta ulah nekadkeun itu jalma wujuba qodaiha kana wajib ngodoanana itu salat alaihi ka imam wa alla yakuna sareng ari anu katilu na eta ulah kabuktosan itu imam eta makmuman anu ngamakmum wala umian sareng ari anu kaopat na eta ulah kabuktosan itu imam eta anu teu bisa maca wa alla yataqaddama sareng ari anu kalima na eta ulah miheulaan itu jalma alaihi ka itu imam pil mauqifi dina tempat cicingna wa ayya lama sareng ari anu kagenepna eta kudunya ho itu jalma intiqolati imamihi kana punduh pindah imamna itu jalma wa alla yazdami'a sareng ari anu katujuhna eta narima kumpul itu imam sareng makmum pil masjidi di jero masjid au pi salasa mi'ati diroin atawa dina 300 siku takriban kalawan kurang leuwih wa ayyan wiya sareng ari anu kadalapana eta kudu nganiatan itu jalma al qudwata kana ngamakmum awil jamaata atawa niat kana berjamaah wa ayyatawafaqo sareng ari anu kasalapana eta kudu akur naon nadmu sholatihima runtuyan sholatna itu imam sareng makmum wa alla yukholifa sareng ari anu kasapuluhna eta ulah nyulayaan itu jalma hu ka itu imam pisunnatin dina hiji sunat fahisatal mukholipati kalawan anu banget nyulayaanana wa ayyu tabi'a sareng ari anu ka-11 eta kudu turut itu jalma hu ka itu imam. Paslun wallahu alam bishawab.